alam nasroh laka sadrak. Nah, urang teh lain sajebarkeun ka maneh. Sadraka kan ada naon paling awal. Ku urang dipersulit ku sorangan. Diriribeun. Ya kecang caya ka Allah. Makanya dikirim di situ pencegakeun eleh ku 100.000. Eleh kulangan Pak di pasar. Eleh ku pamajikan. Eleh komo pamajikan masyarakat eta geus. Astaga. Komo lalaki teh nyaru geus pamajikan ka neraka geus ngajelas. Kandung tekan neraka. Nya terus itu tadi. Lamun lalaki teh nyaru sieun pamajikan ka neraka. Pamajikan dagang di lain polsek lain. Lain sin ku aloh. Minta izin salah. Sieun rame-rame wae itu. Kan gitu. Lamun sieun teu adil, tah bener eta lalaki. Abdi teu nyalung teh sieun teu adil. Pak insistun bahwa Didata. lamun anjeun sieun teu adil hiji we. Lamun sieun lain sieun pamajikan. Kadinya Min sunanil anbiya eta teh. tarebot bae. Alam nasrah ka sadrak. Nah, lain jebarekeun sadrak kana di dada. Naon dia sadrak teh? Lamun Nabi Muhammad diangkat ka Rasulullah, diangkat ka nabian. Nah, Muhammad pakai sumpel. Samemna surat Waduha. Waduha walaida sa. Ya, tak urang mah jeung duit urusan apa? Lain, tinggalkan apa ya kecap walal akhiratu khairul akan naula. Waduh teh prospektif. Kaum muslimin bagi dia bagi ngeunah hirup eta. Bagi senang. Bagi atau masalahna tu dihareup aya anu pika aya ngan syarat catatanna wa ala istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Lamun maneh cekel deuleuh cicing bener dina ieu tarekat pasti kami ngawurkeun nyeborkeun cai anu saloba-lobana. Sedangkeun aya ciri cai cek kabeh oge cai nu pasir Pak, cek kabeh jelema ciri kesuburan. Ciri kesejahteraan. Bayangkeun Mekah Al-Mukarramah tandus eueuh nanaon. Bawa sok ngomongkeun cenah eta Siti Aisyah dipangnyalungkeun ngaran dina cau cenah ka garing tengah sauna. Diwaya tengah cau sia teh ngomong kitu. Oh tengah cau darat mah. Lamun cau aya tengah cau mah eueuh. Garing Pak. Sebenarnya bisa diimpor. Cok naon eueuh di Mekah Al-Mukarramah. Naon aya barokahna di dinya? Kajahe-jahe aya. Laja. Lo mere ciri. Aya cai jam. Kade Pak, Siti Hajar ditinggalkeun ku Nabi Ibrahim teh. Urang mah kalau 4 bulan ukur bari keran wungkul. Keran loba ge cai eueuh mah ngocor sia teh. Ya mah dibere cai tah. Nen kaya poe arang beungar beta cai Pak. Jadi sumber teh bukan asal cakal leulak dina ieu perjalanan. Dikira sing cakal leulak. Masa kurasi cakal dalam, amal guys cakal, sing nangtung dinya orang ngaduit. Nah salah ada, gimana? Aroon ada gimana? Atau tinggal mandi. Pertanyaan, tadi Abi nunggu ke panitia sing lebih ke hadrah Allah. Dan nana sih boleh. Dua kan di orang kebantai sing lebih ke hadrah Allah. Amin. Masuk tahajud. Sok minta hayang ulah sultan tahajud. Hayang ulah sultan. Hayang bagi yang kembali mobil tanah usaha lancar sekali itu. Sok. Ternyata bahasa Pak Udu usaha pernah. Jika kena Bapak Gusti yang kecil nyobilah yang lempang di pernah perempuan. Asok itu. Gusti ada yang kabulan. Gusti ada yang kamaras celah daerah orang kabulan. Main 10 triliun. Cik lawan untuk 10 triliun jangan lunas hutang gede mana tadi. Jangan balangan. Namun bulan pas 10 triliun itu habis kapalan kan sekali paling hancur. Tak aya lebih dahsyat deui cita-cita teh Pak. Gusti abdi teh hayang hadrah salila. Mahabah makrifat. Gitu. Hayang muraqabah jeung Allah. Nah hadrah teh. Oleh urang hiber ka langit kade. Kudu qalbi ma'arabi. Allah.
hati terlepas di Allah. Terus hadroh itu teh. Soalnya ayat wa qurrabaka fi nafsika tadarruan wa hibatan wajah minal kau. Terus hadroh eta jelema teh Allah itu. Nah sebabna cara baca hakikat ku sifat sama Allah, mah bisa baca hakikat ku eta apa? La ilaha illallah. Allah nu kawasa angin, Allah nu beunghar angin, Allah nu mulia angin, Allah nu beunghar angin, Allah pas beres dikir hayang tukanya rundungan belagu. Punten. Abi make bahasa Sukabumi ngaji. Gitu. Mah teu ngarasa ieu mah punten. Orang-orang dikir mohon maaf Bapak. Cek pun guru cek aya dia padukeun. Adu maniskeun antara huruf fisabilillah sareng naon sareng dikir. Urang dikir hese ka masjid, urang kan nu ka masjid hese dikir kitu. Tah urang mah da cok dikir daek ka masjid. Tah urang ieu cenderung urang. Amin. Jadi dia acarana mohon punten dengan penuh rasa hormat berjamaah di masjid, kita hataman, beres hataman ke masjid deui dikir di Oke mah Abah Anom teu pernah ninggalkeun masjid, Pak. langsung di masjid. Abah Anom teu ninggalkeun masjid kecuali wudu. Nah, wudu di dalam kamar masjid gitu. Mana ada jelas itu kan. Ataupun terjemahnya itu meh bener gitu ya, meh hadroh ha. Allah mau mesti mikir jutaan kali gitu ke masjid mau kita hadroh. Nah, wa anal masajida uliyalina Allah, aing masjid ke marane kabeh gitu. Kan mau ke masjid gitu. Coba lagi kemana mau ke masjid. Insya Allah dikirnya kamas, dimanapun orang kamas, orang lihat masjid haram hukum apa? Kamu ya sholat imam, negara ingin la sholata rijal masjid ilal mil masjid. Oh sholat cek Nabi kecuali di masjid bayangkan. Lamun Allah diterima kalau urusan percuma orang dikir jutaan oge sholat diterima mah hancur semua Pak. Sakabeh amalan gantung karena sholat. Pertanyaan tadi, alam nasroh apa saudara? Nah kembali ke corona. Nah yang sebarkan, maka sebarkan. Kajian sodroka karena dada. Nah orang dimaksud dia sodroh dia kejemaran dia. Secara umum ayah hadal Islam, ku agama Islam. Bapak teh bagja muja jadi boga ngagem agama Islam. Anu kadituna perincana nyaeta yaumul nisa. Naon yaumul nisa? Bapak ditalkin tanya. Geus talkin teh, geus brai we dunya teh eueuh. Nu aya teh tujuan hirup ka mana ka akhirat. Geus nu akhirat mah bisa urang ka akhirat lamun teu leungit sakabeh mah lu la maujuda illallah. Kana mun urang dikir teh kitu Pak. La ilaha illallah. Anu pertama la ma'budu illallah. Jadi tujuan dikir teh hayang ngawa duit. Jadi kuat ke dunya we. Engke teh urang dikir hayang loba duit dibikeun datang ka akhirat Gusti pada abdi teh kabur ahli dikir tukang dikir jutaan dikir abdi pan sia mah sayang dunia bae bae dibikeun bae dunia tuh kana neraka wala qadarana jahannama kasira wa jiwal insi la hum qulubun la yaquna biha hatena teu dipake naon teu dipake hadroh ka Allah siapa kan duit wae dikira jahanam bukan duit ceuti ka sagagahur naon alpan burung ya itu tah ieu punten Pak ieu ngabangukeun ku abdi Pak punten saya bisa miliar lebih itu sekarang biasa miliaran apa tuh ini bisa miliar mau modalnya saudara 2,5 juta jual motor butut usaha aku Allah ku bangga bukan ieu dan urang anu Allah karena imah anu Allah saya anu Allah ku bangga masalah mau naik lama orang geus dihadoh kakara orang harus lu banget. Ayo rupa mobil 10 mahal dan buntan ya dunia hancur Pak. Allah. Heuh nya eueuh atuh. Tong bolu nya pieu kitu ditipan ka urang sorangan bakal. Karena mau juda. Oh wujud angin. Allah. Urang mah lamun juda ya kasombongan. Ya Allah Allahu Akbar. Sawah nu akbar, alpan nu akbar, perusahaan anu akbar, aing anu akbar, aing we kabeh. Dikir-dikir tinggal dikira. Allah. Kalau itu raya itu berarti hobi terus Pak.
Tah lalai teh leupasna hopi, lamun hopi leupas ti lalai. Cik loba inget ka duit teh bakal hopi. Ulah bujai mulok perusahaan dan sebagainya tetek bengeng. Sedangkan yang nyelesaikan perusahaan teh saha saga masalah diselesaikan ka faedah baronta pan so faedah dikafar ta waktu urang takin teh paakin wajakan di dini Hanifah. sahareupeun maneh teh ka aing salah ku aing urus maneh beres nurut teh sia ka aing nah maneh mah bisa ka aing namun mawana mah sia teh da saha sia Eta. nah urang ka presiden mawana cinta mah diusir Pak. Kamu ya kalau nu agung mah mulia. Mata kamu kalau terpanjang mursid bakal sesat ya hirup. Sok tak sedeta nggak mursid mana terus mustaqim. Maksudnya culang-culangnya wae. Ayo lah itu tiluan lah, telepon saya sudah prima we. Kembali kan ternyata jalan ini. Pun dan abah sepuh Pak. Itu saholil ijazah ya. Kalau keluarga anak mereka keturunan kaupat itu saholil. Bentar. Keluarga nama Mama si Manggut teh muridna Syekh Sabari teh muridna sama Maholil. Tak ana urang buyut. Abah sepuh ka ditu Pak. Geus jajah Bani Hasyim. Nya dibere parahu teu make. Ka Cirebon sekedar cepat itu. Bani Hasyim. Ayo urang pan. Kita pagawean ye, itu kemana kita mau berang di pagawean. Teu we geus itu teh. Untuk sejuta prima, nggak tak betul kan? Bohong gitu kan? Tak ada yang paling bismillah apa? Urusan lain bisa kan sejuta prima lain teman-teman. Ada alam aja nyudah kan? Ayo dunia hayal, ayo Allah ditinggalkan itu. Mana lah ilahi Allah itu banget ya Allah. Nah jadi si itu proyek. Kalau dari maksudnya ada orang pasti mau ngerasakan kan? Mana itu tanda yang gerunta. Nama nggak punya ya. Pun Nabi Ibrahim apa ya emas. Nah kalau gihana Khalilullah tekah di Jibril langsung kalau tempok war kehidupan aja. Nabi Ibrahim itu kedua anjing 2000 siti Pak. Anjing 2000 lewatnya. Nabi boga anjing teh ada. Nah sebabna sahabat tuh ngambala domana kabeh di tongkoran emas. Teh segala mereka itu naros tak kenal cara. Cara anjing kan, nah gue ngawal apa tadi pada merasa begitu mah anjing. Aduh dia di mana sekolah bangke kah? Jadi orang sekolah begitu sih gak? Itu hasil kehidupan lima terus tilu, weh dari sekolah ke bangke teh. Cik itu bener dikit mungkin. Belah ini, alamlah sekolah kasar, mana yang sakit, mana yang teh tobat. Namanya islah dulu poe. Islah pertama 3 hari 3 detik itu akan membukakan hati kita untuk terbuka lebar-lebar kadrona. Cik kira-kira orang cik ayeuna geus barengan dikir. Geus barengan islah diri teh. Geus barengan tobat teh. Geus barengan ahdum teh. Lamun urang ayeuna konsekuensi palamun geus takin mengajarkeun cilaka sih teh dijaga. Penyakit meuweul, kasusah datang. Dan janji itu maka perlu di kodoan orang terbang alaikum antak kuyo pakai batin nak kuna anada go lain tadi kira mah jelma mah bisa Pak sungguh-sungguh jadi kita mah jelma teu kabayang jelma tara dikir sok salajan salat bisa lah Pak bisa lah urang sorangan mesti takin pan tilu wae salat teh. Orang itu ada 5 kali ke saya yang juga prima urusan alam ngaturan urusan aing. Alam mah salah kaso. Urang ngajamin. Juga urang nah urang teh bapak maneh. Pameh teh dikawinkeun ku urang, sakalakeun ku urang, dididik ku urang, saya mencegah ka aing itu bapak urang. Masih teu percaya ka aing teu Allah. Anu bukti nya nu aing teu Allah. Hirup maneh ku aing. Segala urang namanya juga prima sulang jeureung sia teh. Kitu yang mencarekan da careuring Pak. Bentar pagi jam duit teh ripuh Pak. No ripuh teh lain atau orang atau pada pagi jam duit teh. Bisa nyama, aduh aja duit teh ngaganggu ka Allah kan gitu. Mungkin duit budak-budak, mun teh sistem anak kalau itu budak-budak Pak. Urang mah cek lamun urang budak-budak duit diharap itu kan.
Urang udah duit dihareukan. Jadi hebat urang. Betul. Besina tak duit teh. Duit dihareup. Lamun urang udah duit urang ditukang hareup. Hareup. Duit teu udah urang ditukang hareup. Urang leuwih hebat teh duit. Hebat. Pantes waj'alna lil mutaqina imama eta doana teh nganyarana hukum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.